Oke lah, jemputnya dia makan aja. Tapi dalam masa dukun tadi itu, tidak usah. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira kamu di mana? Nanya kurang-kurang gitu. Aduh, ada tamu. Aduh, bentar kan pengaruhnya. Oh, bisa lihat dia. Iya teh, laras sarang bumi nang kang aceh. Salam bilang Oh, karasan abi aya perlu kan? Oh, ya, bingung. Oh, yang jasa mana? Di dokternya. Oh, Jang, cari Jang. Belum pak. Oh, Jang di 5 parata. Silu bocah. Belum pak. Jadi Jang teh masaknya balik kasaha kan dia teh. Iya pak. Abi Oh. kalian anu kang aceh. Oh, bener, rasim kuring. Tapi kayak Jangnya. Bapak mah asa kenal ke Ujang. Ujang kenal ke Bapak. Bisa terkenal dah, tapi abi ningali di alamatna ka dieu. Wah, teh asal lieu terkenal tapi alamatna ka dieu. Nya, Kira-kira bade nawas Bapak ka Ujang. kumaha? Hari Kang Aceh anu dipioner ku Ujang teh di damangan di mana? Sauna teh dina kuli bangunan. Di bangunan. Ah, Ujang masalah. Hah? Salah, sakit sekali alamatna. Ya Bapak mah di damangan di sawah tukang macul. Oh, di sana sih. Sanes. Kirain mah cobian kapal ditengok. Seueur bumi ditengok mah. Taroskeun munawi aya Aceh anu ditengok karena bangunan. Da ieu mah sanes anu dimaksa ku Ujang bumi ieu mah. Dan Bapak mah di damangan karena di sawah tukang macul. Kumaha nya dah, abi dina alamatna ka dieu. Anu kumaha? Ujang da. Biar aku Bapak kedah ngaku-ngaku mah. Kumaha? Jadi anu taroskeun nya. Ya, taroskeun ya. Mohon. Taroskeun, Pak. Ya, mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang deui. Kang, Kumaha Jang? puntennya kangnya kan abi teh tadi sore kang teh katongol. Mohon. Tadi teh atas katongol. Mohon aya. Lihat anu namanya Aceh tapi teu aya. Narahan orang itu teh nunjukkeun ka alamat ieu deui Kang. Malah ditujukeun ka dieu. Yang punten jangnya kira Bapak kedah ngaku-ngaku mah da sanes Bapana sanes Aceh anu masa Ujang. Tuh, tingali. Itu sawah Bapak tah, Bapak teh didamel di dinya. Macul. Aduh, kumaha nya kangnya abi geus bolak-balik. Jangnya jadi Bapak ieu mah Bapak jadi liru-liru Jang. Kira Bapak bade naon? Ujang teh bade naon Aceh teh. Jadi kieu Pak, abi keputusan bade masihkeun artos anu namina Aceh. Atos, ageng jangan cisna Jang. Mohon Pak, ieu teh ageng pisan. Sekitar 5 jutaan lah Pak aya. 5 juta. Pada beli teh. Bapak ngaku Aceh anu ditanggung teh. Yang hari papanya mah Aceh naon? Kalau teu sama Aceh gondrong. Aceh gondrong? Aduh, eta mah alasan Bapak atuh. Lain ditah itu Ujang ngarios. Aceh gondrong? Terus, ayo gondrong. Ya, terus ningali Ujang. Terus gondrong? Balas. Aing tadi atuh Kang di bolak-balik. Akang lebih tah ngarios Aceh gondrong gitu. Mana amplopna? Iya Pak, amplopnya, amplopnya. Yang nunggu pisan jangnya. Watoskeun. Itu pisaha teh. Di Pak Haji. Di Pak Haji di nuhun. Nuhun ya. Aduh, ieu ditampi pisan ku abi atosna. Nuhun. Ya, kan abi malaminya. Oh, ya. Kan abi mah kapan dipitah Moal ka lebeteura? Moal ka lebeteura? Oh, nya jos atunya. Punten ya Pak. Nya, ya, siap. Nuhun pisan Jang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang, kumaha Jang? Kangnya, Iya, kumaha? Kangnya, punten iya mana Kang. Jadi Mohon. tadi atos teh sanes ka Aceh gondrong. Jadi masakan ka Aceh gondrong saha? Anu dipimaksud ku abi teh ka Aceh gondrong Sujai. Ya, nah kiasa kitu Jang kumaha? Jadi kieu Pak, kan abi tadi dicarekan ku Pak Haji. Oh. Nah, si Pak Haji terus pendak anu namina Aceh gondrong Sujai teh. Mohon. Nah, Aceh gondrong Sujai nu dimantosan di bumi Pak Haji.
nuju mantosan artosna da aya wae jadi we abi kawagal ku Pak Haji. Oh, jadi Ujang salah alamat. Nuhun Pak, aduh Emang salah alamat Ujang mah jadi geus ngaliekeun. Keduana Ujang geus ngahancurkeun kabingah Bapak. Kapaksa we Bapak teh geus dibikeun hak Bapak we. Nuhun Pak da eta. Jadi tunang gini apa nya puntennya Pak. Naon Jang mah? Han ieu mah Pak aya karyawan ti abi 5.000 kanggo kopi-kopi mah Pak. 5.000 ya? Nuhun ya Pak. Lumayan ah yang beli kopi.